warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun nami abdi Fahra Alia Nurhadi sareng rerencangan abdi Nurhanifa Mulyadi. Anida Yuniarsa Fitri. Abdi sareng rerencangan abdi ti kelas 8A. Dina dinten ieu abdi sareng rerencangan bade ngabrehkeun hiji materi Sunda kanggo ngalengkapkeun PTS Basa Sunda anu judulna wawancara. Wawancara, naon ari wawancara teh? Wawancara teh nyaeta paguneman antara dua jalma atau walawi anu lumangsung antara narasumber jeung nu ngawawancara. Contohna, kumaha ari sakola diaspi teh? Sakola diaspi teh enakeun jalmina ge raramah garager. Kumaha ari lingkungan diaspi teh? Lingkunganna bersih, murid-muridna oge sok ngabersihan kelasna masing-masing jeung lingkungan di sekitarna. Sareng kumaha guru-guru di MTS Yaspi teh? Guru-guruna balager, ramah, disiplin, datang ka Yaspina ge sok tepat waktu. Aya eskul naon hungkul di Yaspi teh? Diaspi eskulna aya seueur salah sahijina paskibra, poli, futsal jeung sajabana. Sakitu wae wawancara ti abdi sareng rerencangan abdi. Ka warung meuli cikur pulangna ka Mang Tatan sakitu anu dipihatur hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.